Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashr. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapayune sudah atasnya. Kapayune ibu kepala sekolah, hormatan simkuring. Kapayune sadayana staf pengajar pos PAUD mawan 3, hormatan simkuring. Kapayune ibu-ibu sadayana sareng bapak-bapak sadayana, orang tua, wali, siswa pos PAUD mawan 3, hormatan simkuring. Mudah-mudahan urang sadayana kempel tina ieu majelis, tina ieu riungan teh sing janten kasayan tina raraga talabul ilmi, sehingga urang kenging rahmat maghfirah sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia Bu teh. Bebas gado-gadonya. Gado-gado. Ieu teh waktuna sabaraha menit? Sampai dengan jam 9:30, 1 jam ke depan. Oh, 1 jam ke depan. Luasa deh. Itu 1 sesi atau lebih 2 sesi? 2 sesi. Oh, 2 sesi itu 1 jam. Mungkin 40 menit pemaparan ya. 30 menit kita sesi tanya jawab. Nah, dina judulna kan urang teh nuju penutupan MPLS ya, sareng parenting ya, orang tua tetapi wali murid. Ya, bagian simkuring, bagian abdi mah berarti pas ngabahas parentingnya tadi, penutupan tosnya, tos ditutup. Tah mudah-mudahan naon anu bade didugikeun ku simkuring teh insyaallah sadayana ilmu wungkul. Ya aya heurina sakedik. Insyaallah ilmu kanggo bekal urang sadayana dina ngadidik murang kali. Margi orang tua teh sanes nu nyiptakeun anak teh sanes orang tua dina hakikatna ya. Sanes ibu bapak anu nyiptakeun anak. Ieu tos dijelaskeun jauh pisan ku Kanjeng Nabi dina Al-Qur'an 1400 tahunan yang lalu. Dina Al-Qur'an tos dijelaskeun lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Kagungan Allah karatuan langit jeung bumi, kerajaan langit jeung bumi sadayana, pokona mah langit bumi sadayana sareng eusi-eusina teh eta kagungan Gusti Allah. Yakhluqu ma yasha. Gusti Allah nyiptakeun perkara sakersana. Naon anu dikersakeun ku Gusti diciptakeun. Jadi nyiptakeun anu dikersakeun ku Gusti. Termasuk masalah murang kali eta teh diciptakeun ku Gusti. Sanes sabisa-bisa teuing orang tuana. Sanes orang tuana anu nyiptakeun murang kali mangan eta mah naonnya syariatna, sabab ceuk adat. Menurut kebiasaan seorang manusia itu lahir dari pasangan manusia deui. Moal mungkin aya manusia lahir tina batu. Menurut adat kebiasaan. Da jalmi mah lahirna ti jalmi deui. Dari jeung berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan nya ti ibu sareng ti ramana dilahirkeun teh. Tapi nu nyiptakeun murang kalimah sanes ibu ramana. Eta mah ngan seukur sebab alami.
sebab adat kebiasaan biasana lamun hoyong gaduh anak biologis kedah aya laki-laki kedah aya perempuan anu berhubungan. Nah, eta. Padahal Gusti Allah mah kawasa nyiptakeun jalmi tanpa perantara dua orang laki-laki sareng perempuan tadi. Nabi Isa diciptakeunna ti ibuna wungkul. Bahkan Nabi Adam teu gaduh bapa, teu gaduh ibu. Tuh nya. Eta kakawasaan Gusti Allah. Jadi urang kedah yakin bahwa anak teh lain sabisa-bisana urang. Urang gaduh anak teh sanes sabisa-bisana urang. Eta teh ciptaan Gusti Allah sedang dipasihkeun ka urang. Dipasihkeun dititipkeun ka urang. Dina lanjutan ayatna yahabu liman yasha'u inasa. Gusti Allah masihkeun ka jalmi anu dikersakeun teh inasa, anak awewe wungkul. Dina berkeluarga, tipe-tipe keluarga teh dina ngagaduhan anakna rupi-rupi. Aya anu anakna teh awewe wungkul. Anak pertama awewe, coba lagi, anak kedua awewe lagi, coba lagi, katilu masih awewe. Coba lagi, anggar eta masih awewe. Hayang aya lalakian hiji gitu, coba lagi terus awewe. Tak aya tipe-tipe keluarga anu sapertos kitu. Ku Gusti Allah teh diciptakeun putri unggul, anakna teh sadayana awewe unggul. Da kitu ya habul liman yasha'u inasa. Gusti Allah masihkeun anak-anak perempuan ka jalmi anu dikersakeun, ka keluarga anu dikersakeun. Sadayana anakna teh perempuan. Teu aya nu lalakiina. Padahal sanes alim anak lalaki gitu. Hoyong anak lalaki ngan dipasihana ku Gusti kitu. Tuh diantawis bukti bahwa anak teh sanes meunang nyieun urang. Ya. Urang teh hayang anak lalaki tapi dipasihkeunna, nya dipasihana ku Gusti teh diciptakeunna teh awewe. Urang teh tiasa naon-naon da eta mah ciptaan Gusti, pamasihan ti Gusti. Nu kaduana wa yahabu liman yasha'u dzukur. Gusti Allah teh dimasihkeun ka keluarga anu dikersakeun ku Gusti az-dzukur, lalaki wungkul. Anakna teh awewe lalaki wungkul, tadi mah awewe wungkul, ena mah anakna teh jalu we wungkul. Sadayana jalu. Kaiji jalu, coba lagi, jalu deui, coba lagi, jalu deui. Gusti abdi teh yang anak awewe atuh, anak awewe mah biasana sok mantuan nyeuseum, sok mantuan sasapu, biasana kan kitu nya. Sok mantuan sasapu. Tapi dah tadi teh ya anak mah diciptakeun ku Gusti, dipasihkeun ku Gusti ka urang. Sanes jago-jago teuing urang nyeun anak. Sanes jago-jago teuing urang nyeun anak. Terus au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Atawa Gusti Allah teh deui ya ngagabungkeun antara anak lalaki sareng anak awewe. Aya anak lalaki, aya anak awewe. Nah, nu dipasikeun ka urang teh dina hiji keluarga teh anakna teh aya lalakina, aya awewena. Ta eta teh tos dijelaskeun dina Quran, Bu. Tipe-tipe keluarga anu sapertos kitu teh. Nya Gusti Allah masihan kasih waktu keluarga mah awewe wungkul. Kasih waktu ka keluarga anu sanes pamagat wungkul, nya lalaki wungkul. Aya deui keluarga anu sanes lalaki ongkoh, awewe ongkoh. Eta teh tos dicarioskeun dina Quran. Ngan urang jarang maca Qur'anna jadi teu apal. Teu apal. Pami urang sering ngaos Quran sareng ngartos kana pihartosna mah, eta teh tapakurankeun wungkul. Nya urang teh berkeluarga kieu teh langsung ingat ka Gusti Allah. Tapi Gusti Allah ge deui kitu wa ya bani masyukur wa yaj'alu may yasha'u aqima. Sareng Gusti Allah ngajantenkeun suatu keluarga anu tertentu nu dikersakeun ku Gusti aqima, tidak punya keturunan, belum bisa punya keturunan. Aya di tipe keluarga nu sapertos kitu. Tos nikah mang tahun-tahun, dugi ka 10 tahun, sabaraha tahun gitu. Tapi teu acan dipasihan ku Gusti. Tah eta teh memang hakikatna nu masihan anak mah Gusti. Anu nyiptakeun anak mah Gusti. Berarti orang tidak punya kekuasaan yang nyiptakeun anak.
Eta urang kedah yakinilah kadinya anak teh ciptaan Gusti, pemberian Gusti jang urang. Alhamdulillah urang sadayana gaduh murang kalihnya. Alhamdulillah. Tuh, terus dipercanten ku Gusti Allah piwaran ngurus murang kalih. Da murang kalih teh sanes ngan saukur dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang. Terus urang boleh bebas begitu saja. Aya aturan-aturan. Hukum-hukum Gusti Allah, aturan-aturan agama anu kedah dilaksanakeun ku orang tuana terkait anakna anu berhubungan sareng urang kalih mah. Jadi teu sagawaya hoyong ngeunahna we wungkul ari ngurusna alim. Nah, bari jeung ngurusna ge ku agama diatur. Termasuk cara nyieunna, Bu. Punten nya ieu. Cara nyieunna diatur ku agama. Kan kieu dina sapali riwayat hadis Sayyidina Salman Al-Farisi kantos ditaros ku orang Yahudi. Salman, bener cenah ari Nabi anjeun ngajarkeun segala sesuatu nepi ka masalah obeh. Obeh. Terang obeh, Bu? Terang ya. Sayyidina Salman ku orang Yahudi pernah ditaros kitu bari ngaheureuyan. Obeh wae ge cenah meuni kudu diajarkeun. Kira ku teu bisa obeh-obeh acan. Ya kitu nya. Sayyidina Salman Al-Farisi jawab, leres Nabi kami mah ngajarkeun segala sesuatu bahkan nepi ka obeh-obehna diajarkeun. Obeh anu bener teh jiga kumaha. Udah ajarkeun. Eta masalah obeh komo ayeuna bade ngadamel murang kalih. Anu mungkin teh murang kalih janten penerus urang. Meneruskeun dina katauhidan, dina keimanan, ngurus alam dunia. Pasti diatur ku agama. Sareng memang eta teh tos diatur ku agama, Bu. Aya aturanana, punten sakedap heula nya. Nya kumaha nya? Bili disanti jorang atau nepi kumaha tapi ieu peryogi didugikeun. Bili aya nu teu acan terang. Bili aya nu teu acan terang. Pami bade berhubungan suami istri dan dieu teh meureun masih aya nu usia produktif keneh nya. Anu kemungkinannya ibu-ibu di dieu masih aya nu tiasa bahkan anu hoyong deui gitu nya gaduh murang kalih teh. Ta bilih teh acan apal ilmuna dipasihan heula, Bu, ilmuna cara ngandamelna kieu. Jadi pami saur Abah Cipulus nya almarhum lah almarhum. Pami urang bade ngadamel murang kalih teh ulah langsung koreh-koreh kococos. Terang koreh-koreh kococos, Bu. Ulah langsung wae. Ulah langsung wae. Ini akan saya dia antawis anjuran Kangjeng Nabi pami bade ngadamel murang kalih teh ngaoskeun doa bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Arapal. Tuh ya. Eta teh penting. Eta teh penting. Saur Kangjeng Nabi pami jalmi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tah lamun bade ngadamel murang kali teh doa eta heula. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ngadoa unggul gitu ku piraku teu kuat. Bahkan ku ulama mah ku para ulama ya, ku para ulama urang teh dianjurkeun ibak heula, salat heula, dandan heula, ngaos Al-Qur'an heula, ngaos shalawat heula. Wah, cenah. Iraha cenah. Urang mah gitu. Ari anak hoyong soleh-solehah, ari dipasihan wartos cara ngieuna lila teuing. Lila teuing. Perhitungan urang mah nya. Pelit, licik. Ongko anak teh hoyong soleh-solehah, diajarkeun cara ngieuna lila teuing. Minimalna salat atuh, Bu. Minimalna ibak sareng salat heula, bebersih lah. Teu ibake bebersih.
Tiba lagi bebersih terus sholat 2 rakaat. Terus gitu nya ieu we gitu nya. Ngaos tadi bismillah Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibna syaitana ma razaqtana. Tah lamun urang ngaos doa eta saur Kangjeng Nabi setan moal ikut serta. Setan teh moal ikut serta. Da setan teh bunya pami urang tuang teh ngaoskeun bismillah dibarengan ku setan. Pami urang ngaleueut teu di awasan bismillah dibarengan leueutna ku setan. Jadi henteu berkah. Tuang leueutna teh jadi henteu berkah. Begitupun ketika kegituan. Henteu ngaos bismillah, henteu ngaos doa eta. Ya palaur jorang geuning di sebelah. Nya ketika ngadamel murang kali, pami teu di bismillahan, pami teu ngaos doa eta teh, setan teh ikut serta. Sehingga lamun urang rumaos kapungkur teu ngaos doa eta, teu ngaos bismillah heula minimalna urang teh bismillah tuh Bu. Dina sapali keterangan deui ya Abu Hurairah saur Kanjeng Nabi, wahai Abu Hurairah, lamun anjeun bade ngeukepan pamajikan, maka ucapkeun bismillah. Minimalna eta. Minimalna bismillah. Nya pamajikan anu bade dikeukepan nya ngaos bismillah gitu nya. Nu bade bismillah. Minimalnya bismillah, pami teu apal doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitana ma razaqtana. Minimalnya bismillah. Pasak tara bismillah lah. Biar aku bismillah unggul nya. Bismillah unggul. Tah eta mah tos dipertegas di ilmuna. Jadi bade ngandamel murang kali teh minimal bismillah heula. Bismillah. Lamun urang dina hadisna, lamun urang ngaos bismillah heula, sateu acan kegituan teh, maka saur Kanjeng Nabi fa inna hafadzataka yaktubuna lakal hasanat. Maka malaikat hafadzah, ya, malaikat pencatat amal urang teh nuliskeun kasayan-kasayan. Dugi ka urang beres, dugi ka urang adus. Diseratkeun kasayan wungkul. Amal hade kikituan teh amal hade. Bahkan sami sareng sedekah. Sami nilaina sareng sedekah, Bu. Ibadah. Nya sedekah. Sami sareng nilai sedekah. Iya, percanten tuh Bu. Sami sareng nilai sedekah. Pami urang teh tiasa sedekah ku harta nya sedekah ku eta tuh. Ya orang teh sering itu sareng ieu. Saur Kanjeng Nabi wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jeung dina kelamin aranjeun kabeh terdapat sedekah. Ketika berhubungan intim suami istri eta teh bisa bernilai sedekah. Asal niatna sing sae. Niatna sing sae eta teh jadi sedekah. Terus lamun ditakdirkeun jadi anak dina hubungan tadi, maka setiap napas anu keluar di anak tersebut dituliskeun janten kasayan kanggo orang tua. Urang anu ngadamelna terus kenging kasayan tina setiap hembusan napasnya. Lamun di bismillahan heula ngadamelna teh. Wah rugi cenah euy. Karek apal ayeuna. Bismillahan heula eta teh padilahnya urang janten kasayan. Tong panjang teuing masalah eta malah. Kabla ditu mah tos profesional. Pamitos beres aoskeun alhamdulillah. Pamitiasa alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Apal teh? Diatur ku agama teh, masalah kikituan teh diatur. Aya doa-doana, aya carana diatur. Urang mah ya, maksakeun maneh apal encan kana carana teh gitu tapi tos ayo. Tapi teu sawios. Nya minimalna urang teh tadi kedah terang bismillah heula terus alhamdulillah di akhir lalaunan ngaosna dina sajeroning kikituan mah entong zikir kuletah entong bari zikir dina kikituan mah makruh bahkan anu ngaharamkeun ku ulama teh tos gini fokus we keur kitu eta cara ngadamel murang kali singkat nama bismillah heula awalna akhiri ku alhamdulillah. Kami apal bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitana ma razaqtana. Akhiriku alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyaran fa ja'alahu nasaban wa sihra.
Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Eta nu paling minimal. Nah, tos jadi murang kali alhamdulillah urang teh dipasihan murang kali ku Gusti Allah. Munang usaha teh nya. Dipasihan. Urang teh ku Gusti Allah dipiwarang ngurus murang kali. Dina ayat Al-Qur'an anu populer anu urang sami-sami tos uninga ku anfusakum wa ahlikum naro. Jalma-jalma anu iman jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tina seuneu neraka. Jaga diri jeung jaga keluarga. Jaga diri urang tina seuneu neraka ku cara taat ka Gusti, ngajauhan laranganna. Ngajaga keluarga Saur Sayyidina Ali maksud ngajaga keluarga teh alimuhum wa adibuhum. Ajarkeun ilmu agama khususna umumna sareng ilmu-ilmu anu diperyogikeun ku murang kali. Wa adibuhum sareng ajarkeun adab tata krama. Jadi kewajiban urang teh ya alhamdulillah berhasil. Ku Gusti Allah teh dipasihan anak. Tos anak lahir bahkan di saat acan lahir kene urang teh sering ngadoa. Dianjurkeun sering ngadoakeun murang kali nu aya dina kandungan. Sering ngadoakeun mudah-mudahan ieu calon anak teh sing jantan anak anu soleh, anu berkah, anu pinter, anu bager jembar milik rezekina. Urang teh sering ngadoa kitu. Atos dilahirkeun teh tugas urang alimuhum wa adibuhum. Ajari dan didik. Ajarkan ilmu-ilmu yang perlu diketahui ku anak urang jeung didik anak urang. Didik masalah akhlak, didik masalah adab. Tuh, eta teh asalna kewajiban orang tua. Tuh, kewajiban orang tua itu teh Bu, sanes kewajiban kepala sekolah. Ngadidik murang kali ibu-ibu ayeuna yeuh. Kewajiban asalna mah kanggo orang tua. Ngan urang teh meureun rumaos nya sakola masalah pendidikan henteu jadi kurang pati terang kumaha cara ngadidik murang kali nya. Anak-anak usia sakieu teh kumaha cara ngadidikna urang teh kan meureun eta teh aya ilmu-ilmuna dipasrahkeun we dititipkeun ka sakolaan dititipkeun ka tempat pengawasan ku urang teh da kapungkur mah nya sepuh-sepuh kapungkur pami nitipkeun teh nya nyerenkeun aya nyerenkeun gue di dieu. Kapungkur pami bade ngaos, pami bade sakola sok diserenkeun ku guru. Bahasana teh langsung. Bapak, Ibu, ajengan, Kiai, Ustad, mangga nyerenkeun murang kali hoyong pangeusiankeun otakna, pangbersihkeun hatena. Masalah angkoan bungkus kulit eusi peujit eta mah tanggung jawab abdi. Ngan abdi nitipkeun murang kali nyanggakeun hoyong dididik akhlakna, hoyong dieusian ilmu. Kitu teh Bu ka kepala sekolah bukan saya. Tah urang teh saya nama kitu. Saya nama kitu supaya urang teh bener-bener kahiji urang merasa tanggung jawab asalna orang tua. Terus urang teh mempercayakeun ka tenaga pendidik supados dididik. Tak pamis tenaga pendidik dipasrahan gitu, diserengan gitu ku urang teh, maka bakal sangat merasa bertanggung jawab. Bakal sangat merasa bertanggung jawab diserenkeun. Da kapungkur mah tuh murang kali teh nya kapungkur nuju abdi masih alit keneh. Can diserenkeun mah can wani mangkat ka pangaosan. Bahkan sawer sepuhna teh engke heula tong angka cenah urang serenkeun heula. Teu sopan gitu teh. Ari namakan urang kali teh ngaji teh kaditu gitu nya. Sepuhna teh aya bahasa henteu gitu nya. Kanu ngawurukan teh. Henteu gitu sugan pangurukankeun, pangeusiankeun ilmuna, hatena gitu nya, pangwarahkeun akhlakna. Henteu. Jarang gitu nya, jarang. Tak aya nama nya ku sabab tos ieu bilih saksana tadi urang tos kagok tos penutupan MPLS-na nya mangga nyarioskeun ka Bu Kepsek ka ibu tenaga pengajar ibu nyerenkeun nyanggakeun urang kali pangdidikeun
Da abdi gaduh kasibukan gitunya. Abdi kasibukan di bumi teh seueur kasibukan pangdidikeun murang kali. Pangdidikeun murang kali. Da insyaallah ya eta teh ngagugurkeun kewajiban asal urang. Anu asal mah urang ge kewajiban ngadidik, kewajiban ngawurukan teh. Ayeuna tos urang nyarios kitu di antawis kewajibanna tos gugur. Dititipkeun. Tapi bukan berarti kewajiban teh gugur pisan sama sekali. Sabuat di sekolahan eta kewajiban itu. Kewajiban tenaga pendidik. Tos di rumah mah kembali deui ka keluargana. Tos di rumah mah kembali deui ka keluargana masing-masing kewajiban teh. Urang kumaha ieu murang kali tadi belajar teh. Ulah ieu mah nyakolakeun. Diperhatikeun teu ku urang teh. Murang kali teh geus ieu cenah di sakola gitu nya. Tapi urang teh minimalna aya ngetes ka murang kali teh tanya taros tadi belajar naon tuh nya. Sok taros ku urang murang kali tadi belajar naon. Ada yang sulit enggak? Tuh. Aya nu hese teu, aya nu naon wae nu teu kapaham. Ayo kita diskusikan bersama mama gitu nya. Itu saya nama gitu Bu. Jadi ulah los we. Ke sekolah antir ke sekolah urang ngobrol urang ngerumpi gitu nya. Wi di sekolah teh tos we los ulin we ngaprak gitu nya. Mangkrong di ditu dia budak. Jarambah. Terang jarambah Bu. Kok itu ka dia jago ameng teh. Si bolang gitu nya ngabolang. Tak urang teh kedah gaduh peratosan gitu ka murang kali. Di bumi teh tadi belajar naon aya nu teu paham teu. Terus saja biti eta pas murang kali awal mula bicara teh awal mula pas mimiti diajar nyarios ajarkeun kalimah la ilaha illallah. Pami panjang teuing pas diajar pisan mah Allah heula tuh. Allah tos rada lancar nyariosna nembe la ilaha illallah. Ieu anjuran ti Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi iftahu ala sibyanikum awwala kalamihi bila ilaha illallah. Sok awali mimitian ya, anak-anak aranjeun dina nalika awal berbicara keur bemujeuhna rek diajar ngomong teh anak urang. Mimitian ku la ilaha illallah. Urang ge kapungkur mah geuning sepuh-sepuh kapungkur, berarti urang nanya, urang nuju alit ku sepuh teh pami di aya sok la ilaha illallah. Nah, sok ditahlilan, sok di la ilaha illallahan. Tah urang ayeuna osok kitu tara ka murang kali. Aya nu osok, aya nu jarang. Aya nu osok, aya nu jarang. Nah, pas awal mulai belajar nyarios sok urukan la ilaha illallah. Atanapi pami panjang teuing mah Allah we heula. Allah ngurang kali teh. Eta anjuran ti Kangjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik nya sahabat Nabi kitu kapungkur ku ibuna teh. Alit kane diwurukan qul la ilaha illallah, ucapkeun la ilaha illallah. Itu Bu. Pas awal-awal. Nya pas mulai nyarios, ari masalah makanan naon eta mah sanes sebagian abilah gitu nya. Eta mah ibu-ibu terus pada uninga naon makananna. Sim kuring mah fokus karena pandangan menurut agama Islam heula we, khususna anu langsung aya dalilna. Kaita tadi la ilaha illallah pas mimiti berbicara latihan nyarios. Keur latihan nyarios. Terus pamitos murang kalih rada hideng. Ya. Diajar pisahkeun diajar piwarang izin bade lebet ka kamar teh. Bade lebet ka kamar urang. Kayak atuh kedak langsung ka dinya. Saur Kanjeng Nabi muru abnaakum bis salati lisab'in. Pamitos usia 7 tahun anak teh parentah ngalaksanakeun salat.
Terus sanajan can balegnya usia 7 tahun mah teh can baleg. Tapi dilatih ku urang. Maksud urang marentana teh ngalatih ngabiasakeun kebaikan. Tuh biasakan kebaikan sejak dini. Ti aalitkannya biasakeun anak teh supaya berbuat kebaikan. Sanes ngan saukur kebaikan secara zahirna tapi secara batin. Sabar, tuh ajarkeun sabar, ajarkeun cara mengelola amarah. Kamurang kali teh. Ulah murang kali teh babari ngambok tuh. Ajarkeun. Kalau ada yang naon teh, lamun aya nu teu sapanuju, atuh. Kumaha atuh nya. Lamun aya perkara anu tidak disukai, jangan langsung marah dulu, gitu nya. Coba pikirkan dengan tenang. Kamurang kali sejak kecil teh pupuk ya. Wartosan gitu teh ajarkeun sapertos kitu. Kami diajarkan ke orang masalah seperti itu, mungkin agengnya teh insyaallah tumbuhna sae. Janten murang kali anu bageur. Ajarkeun sabar, ajarkeun cara mengelola emosi. Sareng sajabina, akhlak. Tah pas usia 7 tahun parentah salat. Yuk diajar tuh salat, minus salat. Gerakanna turutan bapak, turutan mamah tuh. Mata urang ge sakali-kali mah kudu nyontoan salat di payunan anak. Ngahaja. Kudu ngahaja nyontoan salat di payunan anak. Di payunan anak urang ngahaja nyontoan supaya apal gerakan-gerakan salat. Ke pas diparentah ayo salat yuk. Diajak salat teh murangkali teh apal gerakan jadi biasa meniru. Ketika usia 7 tahun parentah salat. Wadribuhum 'alaiha li'ashr. Sarang lamun tos usia 10 tahun mah wayahna urang kedah rada lebih tegas. Nu tadi mah pas umur 7 tahun urang teh ngan saukur nyarios marentah gitu. Yang neng sarolat. Salat. Tuh di dieu mah diajarkeun salatna ge. Salat duha mah. Da aya waktu salat fardu ya. Jadi diajarkeun membiasakan salat duha. Termasuknya sunat muakkadah gitu salat duha. Jadi diajarkeun di dia alhamdulillah. Tinggal ibuna di bumi na ye. Salat anu fardu na pas lohar teh jang neng salat yuk. Asar maghrib isya subuh dugi sadayana. Ajakan peringatkan waktu-waktu salat. Pamitos 10 tahun mah urang rada tegas. Bahkan lamun teu ngagugu urang diperbolehkan memukul. Ngan kade memukul nate kudu kumaha. Sanes juga neungeul bangsat. Urang ngadidik anak teh anu dianjurkeun memukul ku Kanjeng Nabi teh lain jiga neunggeulan bangsat. Urang mah kadang gitu teh. Wah, cek agama ge dianjurkeun mukul, nepi ka budak teh dianiaya. Gitu nya. Dianiaya gitu. Cukup ku salembar nyere gebugeun kana bitisna, salat maneh geus gede. Geus dewasa. Kapungkur aya nu pernah dicepret meureun di dieu. Henteu. Abdi mah kapungkur, Bu. Pas bade sakola agama ieu mah nya. Sakola agama, cerita sakedik. Menuju bade sakola agama hoream. Karena sakola agama teh tos lohor. Nya tos sakola SD, langsung sakola agama teh madrasah aya namanya. Kapungkur bahasana sakola agama. Sakola agama abdi teh naon teh ka mamah teh nya. Ka mamah teh nyarios, "Mah, ngomong, "Mah alim sakola hoream main mah." Ari mamah keur ieu keur masak di dapur. Sakola cenah rek jadi naon cenah mana eueuh kahayang gitu. Biasa awal mah gitu. Kan abdi keukeuh mung sakola, mama keukeuh nita sakola. Abdi teh nepi ka nonton rada maksa. Pas gitu teh tiba-tiba peso ngacleng Bu. Ante di ka abdi kan tapi dipurageun teh gitu, dikejret. Sok. Sakola moal. Mangkat gitu kan Bu. Kapungkur mah sieun. Tapi murang kali ayeuna mah ku sabab ti awalna didikan teh kirang, jadi bakal ngalawan. Usia 10 tahun, lamun didikan ti awalna keneh ti acan usia 7 tahun. Teu dididik, da abdi kapungkur sakola TK. Kapungkur sakola TK. Ayeuna TK aya keneh ya, ayeuna PAUD komo ya. 4 tahun setengah teh tos TK.
tahun setengah teh tos TK ka pungguring. Jadi nya sakedik ageungna kenging mendapatkan pendidikan di sekolah. Nya katabi deui pun uwa teh kan meureun ustad gitu nya. Jadi sok ngalong kadinya. Nya sakedik ageungna aya lah gitu nya. Namina teh tapak-tapakna sehingga pami ku orang tua dicarekan teh tara ngalawan. Tah murang kali ayeuna mah lamun usia 10 tahun di tah sakola agama carekan ngalawan, kabur, mangkat tapi nyimpang gitu nya. Teu nepi ka sakolana teh. Tah eta teh memang didikan awalna kirang leres. Kirang leres didikan awalna, Bu. Saur para ulama lamun urang ya, anak urang teu nurut ka urang, teu berbakti ka urang, kusabab urang ti awalna teu ngadidik anak, ulah nyalahkeun sasaha. Ulah nyalahkeun sasaha. Sabab naon? Urang teh diparentah titah ngadidik ngawuruk anak. Tapi ku urang teu dididik, teu diwurukan. Maka ketika anakna dewasa teu berbakti ka urang, nya salah saha wae jeung teu dididik. Tuh. Tuh, usia 10 tahun parentah salat rada dikerasan gitu ya. Bahkan lamun teu ngagugu kira-kira dicepret mah cepret we. Ngan cepretna kana bitis ulah kana wajah. Area urang teh lamun memukul ulah kana wajah. Ulah kana wajah. Kana bitis we kunyere atuh. Kunyere. Ngan nyepretkeun lagi ulah tarik-tarik nya biasa we gitu tah. Oh cenah kudu nepi ka aya tapakan. Ya karunya itu kabedak. Da agama teh teu sadis-sadis teuing kitu dina ngadidik teh. Tah ku Kangjeng Nabi ge urang teh kudu pertengahan. Leuleuy teuing ulah, keras teuing ulah. Leuleuy teuing ulah, keras teuing ulah. Kadang dina suatu waktu memang urang butuh leuleuy pisan, kadang dina suatu waktu urang teh butuh keras pisan, tapi dina kebanyakan waktu urang teh kudu tengah-tengah. Kudu tengah-tengah. Ulah leuleuy teuing, ulah keras teuing. Sok sanajan ka anak yatim. Ka anak yatim, wah cenah eta mah anak yatim cenah rek nyarekan lagi teu puguh. Rek ngagebug lagi teu puguh. Anak yatim, Bu. Siti Aisyah. Saur Siti Aisyah, "Inilah adribul yatim hatta yanbasit." Ya cenah. Aya nuju ngumpul Siti Aisyah sareng para istri-istri gitu. Sareng perempuan-perempuan nusanes. Ngobrolkeun masalah anak yatim, kumaha ieu cara ngadidik anak yatim. Saur Siti Aisyah, "Inilah adribul yatim hatta yanbasit." Kami ya kuring cenah. Neunggeul anak yatim nepi ka kokosodan. Ngadidik. Nya kokosodan teh ciri kokosodan gitu. Di urang kan murang kali sok kitunya lamun nepi ka ciri kokosodan. Sanes berarti ngagebul ngatarik tapi memang da tabiat murang kali mah gitu. Cari tadi hiji deui, sim kuring pernah bade ngobong di uwa kan cakepnya. Pak, hoyong bobo di kobong, hoyong ngendong. Eta teh nuju SD. Hoyong ngendong di kobong, hoyong diajar ngalong nya ngobong. Ari di kobong teh babaturan teh sadayana mangkat. Ya abis yeun sorangan di kobong. Akhirnya ngiring marahin PS. Wengi-wengi peting-peting marahin PS. Bapak mah teu begitu saja diculkeun. Diteang ka kobong. Nyarios bener teu yeuh cenah hayang ngendong di kobong teh diteang ku bapak. Jam 8-an ka kobong ye rarehe cenah areueuh. Tanya-tanya ka ditu ternyata cenah ka ditu tuh mangkatna ka tukang PS. Disusul abdi. Padahal abdi mah teu ngiringan main. Ku sabab sieun di kobong teh saha? Akhirnya ngiring we ka ditu. Eta bapak langsung datang ngajiwir tidinya kene di tempat PS dugi ka bumi teu dilepaskeun. Ngalawan teu henteu da sieun ku kolot. Tas di nya ku guru ngaji di wartosan teu meunang non teh urang teh ngabangkang ka kolot. Bari jeung memang salah, posisina urang salah. Ngomong narek ngobong tapi malah ka tempat PS. Nya bade ngendong di kobong malah ka tempat PS, dijiwir tempat PS. Ayeuna ibu-ibu bapakna aya nu kitu teh ka murang kalihna.
Ayat teh. Tak usahakeun kita kitu urang teh seumur teh murang kali ieu. Bade aya belajar bersama, puting-puting belajar bersama. Urang teh ulah begitu saja cuy, tapi kudu diperhatikan bener teh ya. Kudu perhatian urang teh kudu leres-leres. Oh atawa sekolah, belajar sekolah cenah mengerjakan tugas bersama. Urang teh ulah cuy saja taroskeun ka orang tua anak anu bersangkutan teh sareng si itu badai belajar bersama, taroskeun. Terus di poin salajengna ulah sok ulin jeung lawan jenis. Murang kalinya di awal kene ti mulai usia rada hidang, ulah dibiarkan ulin jeung lawan jenis. Bisi pacampur getih. Aya bahasa gitu punya? Aya bisi pacampur getih sepuh kabubur mah. Ye, ulah ulin wae jeung awewe cenah bisi pacampur getih. Ulah ulin jeung lalaki bisi pacampur getih. Kecuali jeung dulur gitu nya. Ari jeung dulur mah hego hae. Pami anak ieu, anak tos mulai hidang. Amangna teh ulah jeung lawan jenis upayakeun kecuali jeung dulur. Ulah dibiasakeun amang jeung lawan jenis. Saur Kangjeng Nabi kieu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa bainahu wa bainaha mahram." Jalma anu ngaku iman ka Gusti Allah jeung kana poe akhir, maka ulah mersepen. Apal teh mersepen? Ulah mojok, ulah duduaan, ulah kumpul ngariung gitu nya jeung awewe anu lain mahram. Begitupun nya awewe jeung lalaki nu lain mahram. Tuh, lamun urang ngaku iman ka Allah jeung kana poe akhir, ulah duduaan, ulah mersepen jeung nu lain mahram. Da didik di awal kene sebelum usia baleg, pamitos hidang, murang kali biasakeun ulah sok ulin jeung lawan jenis. Ayeuna mah geus baleg oge urang teh kadang orang tua teh kadang sok tidak peduli. Aya nu nyamper nganjang, dicandak na motor biasa we. Bahkan nepi ka jam 10 peuting teu hariwang biasa we. Ari hayam, ari domba, magrib keneh teu ngampi. Urang teh di kokot tetengan. Nanya ka tetangga ningali hayam urang teu. Ningali domba urang teu. Ari anak nepi jam 10 can uwi jam 8 can uwi cuek-cuek saja. Kira-kira lamun orang mikir Bu, eta teh leuwih penting kana anak, leuwih penting kana hayam. Kan gitu. Kada Bu, ulah dibiasakeun ya, ulah dibiasakeun sejak hidang murang kali teh ulah dibiasakeun ulin jeung lawan jenis. Oke, seueur ayeuna mah tos seueur di media sosial kasus-kasus anu sapertos gitulah teu kada disebutkeun ya. Teh teu dibiasakeun ti awalna, teu dididik ti awalna. Urang mah ayeuna uninga ieu wayahna. Ulah seueur teuing, murang kali teh ulah titah ulin teh jeung lawan jenis pamitos hidang. Usia SD berarti nya tah. Terus usia SD mah ulin teh laki wungkul. Awe wungkul. Urang teh sing jeli, sing perhatian saha babaturan anak urang teh. Sok ngariung jeung saha. Tak kudu nepi ka perhatian ka dinya. Da murang kalimat tobeat mah sok kaca candak. Anu asalna di rumah mah bager, tapi di pergaulanna kotor, jadi kasar. Mulai tina bahasa we. Anu paling jelas tina bahasa heula. Soalnya kan bahasa mah nya langsung ka kuping kurang langsung ka tembong ya. Ari nu sanes lima kadang nyara rumput. Bahasa Mesia anjing. Tah karang itu murang kali teh Bu. Ayeuna pami urang di dusun ieu teh warna Sukajaya. Sukajaya aya sabaraha kakak. Sebenarnya pami setiap rumah nguping anak anu nyarios kasar nyaram, maka insya Allah bisa teratasi teh bahasa gitu Bu. Pami setiap rumah ya murang kali ulin di dieu teh budak teh ulin di dieu ngomongna kasar ceuk nu gaduh imah ieu teh ye kasar we ngomong teh pamali
pindah deui tong di dieu ulina pindah deui ka manusia jen carekan deui terus nepi ka sadayana insyaallah budak teh bakal sadar oh teu meunang geuning gituan teh ari dicicingkeun mah Bu dicicingkeun teu dicarekan jadi budak teh nyangkana teh oh teu nanaon tah pami urang memang lingkunganna rada toksik lingkungannya anak-anak teh geus teu bisa diatur dina masalahnya teh penting di rumah we mainna sareng urang anak kecil keneh mah nya anak-anak kecil mah mainna sareng keluarga heula eta penting main sareng keluarga da Kangjeng Nabi ge ngasuh Bu Kangjeng Nabi ge sok ngasuh incu ngasuh anak dina hiji riwayat Kangjeng Nabi nya pami ceuk urang mah ucang-ucang angge jeung Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Jadi ieu kana sampeakeun sok gini. Mun urang mah aya ucang-ucang angge, mun di urang mah gitu. Ngasuh Kangjeng Nabi ge. Eta Kangjeng Nabi ya. Anu pangkatna Abdul Makhluqat, Abdul Khalqi, pang utama-utama makhluk ari urang. Ini alim ngasuh budak teh. Sempetkeun gitu nya kedah sempetkeun ngasuh murang kali sakumaha urang sibuknya aya waktos tertentu anu tiasa ngasuh murang kali main sareng murang kali eta teh nya menurut ilmu pendidikan eta teh bisa menambah kecerdasan anak lamun urang sering main sareng nya keluarga murang kalihna teh nya bermain dengan keluarga eta teh menambah kecerdasan anak dina segi emosina jadi teratur gini teh bisa stabil. Nah, murang kali pamitos usia 5 menitan deui. Pami murang kali tos usia tadi sekitar 10 tahunan wayahna wafarriku bainahum fil madaji. Pisahkeun tempat saretna. Tempat sare teh pisahkeun ulah ngahiji wae jeung indung. Ulah ngahiji wae jeung bapa. Bahkan lamun lawan jenis pisahkeun. Urang gaduh putra 2 yeuh. Nu hiji anak lalaki, nu hiji anak awewe. Mulai di 10 tahun kedah dipisahkeun. Terus mulai dipisahkeun bobokna teh. Ulah ngahiji wae. Nu hiji 10 tahun, nu hiji jantan nu 10 tahun pisahkeun bobokna. Pisahkeun bobona ulah ngahiji. Eta anjuran ti Kangjeng Nabi gitu. Tapi penting Bu, sabab ieu jarang kadugikeun ieu. Wa farriqu bainahum fil madaji. Jarang-jarang ka kuping nya ku anu ceramah-ceramah jarang ka kuping ieu. Ilmu ieu. Kapuguon mah ku para ajengan kapungkur nya abdi sering nguping. Budak geus umur 10 tahun teh tong ngahiji wae jeung kolot sarena. Jeung dulurna di lamun lawan jenis tong ngahiji wae geus 10 tahun mah mulai pisahkeun. Tadi dinya urang teh jadi sanes ngan saukur tadi bergaulna ulah jeung lawan jenis di bumi oge tuh nya tos usia 10 tahun mah harus sudah punya privasi sendiri. Tos gaduh privasi sendiri. Nah, usia 10 tahun. Keun kan teh bakal balik. Bahkan aya nu balik gini ti umur 8 tahun. Tah pas usia balik eta mah tos gaduh catatan amal masing-masing. Tapi satacana eta teh urang persiapkeun. Da urang teh hoyong urang kali anu bager, pinter, soleh, rajin menabung, berbakti orang tua, sareng sajabina nya. Tah persiapkeun ti awalna. Pendidikan awal nu usia murang kali eta pas usia dini ge ieu berperan penting. Peranna sangat penting. Tapi sanes ngan saukur di sakola tapi di bumi oge sami kedah diperatoskeun masalah pendidikanna. Da kewajiban asal ngadidik sareng ngajarkeun urang kali teh ka orang tua. Orang tua nitipkeun ka sakola kewajiban saukur di sakola mah nya kewajiban tenaga pendidik. Pas uih deui kembali deui kewajiban ka orang tua. Jadi kitu punya. Jadi urang teh ulah cul we. Geus sakola ieu geus wareg cenah. SD wareg tuluy sakola agama, can magribna ngaji. Tah penting deh, murang kali pami bade ngaos teh ku urang pepeujehan. Naon pepeujehan? Ku urang nasehatan, kasih pesan, kasih nasihat. Jang neng ngaos teh kupingkeun nya. Kupingkeun guru.
Tapi nu jarang kaperhatikeun. Jarang itu. Murang kali bahkan nyerenkeun lagi tadi jarang. Budak teh mimilu we. Ngaji teh mimilu, mana anak saha? Kan sok ditanya. Ku guru nanti, ada mana saha anak saha? Rek ngaji nya hego wae. Da ari ustad atau guru ngaji nama mun piraku, ulah ngaji di dieu mana mah. Piraku. Moal mungkin. Ngan eta nu ieu teh hitung teh. Menurut usahawan ya tidak ada yang punya gitu. Salah seperti itu. Cukup datang. Nah, jadi pas bade angkat ngaos, pas bade sekolah, pesan. Jang, Neng, ingatkan. Ingat kupingkeun naon cariosan guru. Nah, kupingkeun naon perhatikeun anu dicarioskeun ku guru. Salerosna mah masih seueur pembahasan masalah parenting, tapi insyaallah eta poin-poin anu penting. Pas bade ngadamelna bismillah, entosna alhamdulillah, terus didik murang kali teh. Didik. Pas awal bicara la ilaha illallah ajarkeun. Pas bade baleg ya usia 7 tahun parentah salat jeung ulah bergaul dengan lawan jenis. Pas 10 tahun sanes ngan syukur di parentah lamun ngabangkang teh wayahna rada dikasaran, rada pertegas. Oke. Non teh bobona rada dipisahkeun nya. Eta poin-poin anu penting anu memang tos jarang kabahas ku para penceramah kiwari teh dina masalah pendidikan orang tuanya, pendidikan di rumahna engkau. Sakitu panginten Bu. Nah, selanjutnya sesi diskusinya. Iya, sesi tanya jawab diskusi ya, Mama. Sudah disiapkan pertanyaannya, Mama? Sudah. Baik. Nah, tadi sudah dipaparkan ya materi hari ini, kemudian juga pengantaranya atau kesimpulan juga sudah diperjelas lagi. Tetapi Ibu juga mau perjelas sedikit lagi di sini dari pemaparan narasumber yang telah kita simak bersama, yaitu setiap keluarga itu mempunyai keunikan masing-masing ya. Ada yang anaknya laki-laki saja, ada anaknya perempuan saja, dan semua itu adalah tentunya kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan anak yang soleh, Islam mengajarkan adab dalam hubungan suami istri. Itu di awalnya membayar, di antaranya berdoa, sholat dan sebagainya. Jadi bisa diterapkan nih sampai malam ya. Kata poinnya kan kumpulkan catat lah. Baik, sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Sebelumnya mungkin dari Mama dulu sebelum dari Ibu, karena Ibu juga kebetulan ibu rumah tangga biasa yang mempunyai orang anak yang tentunya butuh sekali ilmu gitu ya, sebagai modal Bu untuk menjadi orang tua yang baik dan nanti biar tidak instan akhirat begitu. Jadi mau kembalikan dulu pertanyaannya ke Mama, silakan. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Oke, Mama. Mau pakai mic, Mama? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omis, wali murid dari Alia. Izin bertanya Ustaz, saya sedikit cerita dulu ya Ustaz. Saya kan punya 2 orang anak. Yang satu sekarang SMP dan yang kedua Alia sekarang di PAUD. Saya dari kecil anak saya yang pertama itu Sudah lebih kira-kira apa sudah lebih? Ya kagak mah sudah ya kagak. Perasaan sedih. Itu apa kita terkenal dengan ketantrumannya dari kecil hingga saat sampai hari ini pun masih tantrum. Nah, padahal dari kecil saya udah memupuknya dengan kelembutan, tidak pernah marah-marah ataupun berkata kasar pada anak saya. Tapi anak saya suka melawan Ustaz. Itu yang salah gimana ya Ustaz? Pertanyaan saya, apa saya mendidiknya salah? Terus gimana kunci suksesnya biar anak saya tidak seperti itu? Ustaz, mohon maaf ditampung dulu ya. Dicatat dulu aja tadi Mama bertanya tentang bagaimana mungkinnya menyikapi anak yang suka tantrum dan apa solusi mungkin yang bisa diberikan oleh narasumber kepada Mama ya atas permasalahan ini. Mama Alia boleh dilanjut lagi masalah spesifiknya boleh? Padahal Bu, saya
orangnya peduli banget kalau misalkan pulang sekolah suka dibilang Neng capek enggak atau udah gimana sekolahnya, terus dia marah-marah apa sih, banyak tanya, banyak ini Bu gitu. Nah saya pun gimana, apa cara mendidik saya itu salah dari dia kecil sampai sekarang kok masih gitu Bu. Jadi pertanyaan dari Mama Har, kenapa bisa terjadi gitu kan? Padahal sudah dipupuk, sudah dipupuk, sudah penuh dengan kelembutan, tetapi respon dari anak kita itu malah seperti yang Mama Har tuturkan ya. Kalau beda sesuatu atau tidak bisa memberikan emosi ya. Jadi tantrum, teriak-teriak gitu. Apa yang salah dari semua itu? Padahal menurut Mama Har udah betul ya gitu. Kemudian solusi mungkin ya, solusinya dalam menyikapi hal yang demikian anak yang tadi itu bagaimana menurut syariat agama seperti itu. Baik, cukup Mama. Selanjutnya Mama Ardina, silakan. Pakai mic Mama, jelas, siap ya. Tenang, kuatarkan. Ya, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya Pak Ustaz. Apa yang menjadi kunci sukses dalam mendidik anak menurut Islam? Ada dua ya? Boleh. Terus pertanyaannya kedua, bagaimana cara mengelola emosi di depan anak? Ya, ditampung dulu ya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ayo Mama. Nah, ditampung 3 pertanyaan lagi mungkin ya. Kita akan buat ini menjadi 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Barangkali ada lagi? Mama silakan. Gak usah malu-malu. Kita bisa ngomong Indonesia balelo sudah. Kita bisa sudah Inggris mana? Yang penting yang bahasa isyarat ya. Arab apa lagi? Insya Allah Ustaz paham. Mama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya Pak Ustaz. Tadi kan udah tanggal putri. Terus kalau putri misalnya tiga tapi BAB gitu ya. Katanya nggak boleh di apa ya nama ayah. Usianya ada berarti ya? 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Soalnya kita dilarang TBC. Nah, kalau saya sakit gimana saya? Masa saya nggak boleh? Mama tanyakan menurut syariat agama memang tidak diperbolehkan gitu. Apa itu hanya sebatas norma masyarakat? Mungkin konsep seperti itu ya? Iya itu boleh ya. Iya. Sama ayahnya. Kalau sama nenek kan nggak boleh. Iya. Berarti sama agama kan boleh apa enggak gitu? Iya makanya Iya. saya sama ayahnya boleh. Iya. Ya. Ada lagi mau Adel? Iya. Sudah. Oke. Jadi diperjelas lagi ya sama Bu Muhammad pertanyaan. Pertanyaan Mama Adel, apakah boleh seorang ayah ya yang notabene misalkan mempunyai anak perempuan membehat atau wawi atau sibuk anak perempuannya karena menurut neneknya itu tidak boleh dan usianya masih 4 tahun. Yang Mama Adel tanyakan adalah menurut syariat agama. Bahkan yang berarti itu agama yang Mama tanggung jawabnya itu di dunia dan di akhirat. Gitu. Baik, ada lagi baru 3 pertanyaan, 2 lagi. Mama Mega. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah ya? Oke, silakan Pak Ustaz waktu untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Pertanyaan pertama, menyikapi anak tantrum. Tentu orang itu harus sabar. Anak tantrum, orang seumpama nanti tos ngadidik sebisa mungkin, setiasa mungkin, sareng sebaik mungkin, tapi anaknya selalu tantrum, maka orang kedah sabar. Eta kunci pertama, kedah sabar. Kedah sabar, barijeng terus meneruskannya, ulah eureun ngadidik ngajarkan kebaikanna bareng jeung ngadoa. Sareng ngadoa. Terus doakeun murang kali. Da doaul walid ala waladihi. Di antawis doa anu diijabah teh doa orang tua ke anakna. Eta doa anu diijabah.
naon maksudnya teh nya lamun memenuhi persyaratan-persyaratan doana insyaallah yakin diijabah langsung gitu nya. Ku perkara anu disuhunkeunana. Urang nyuhunkeun anak teh sing soleh gitu nya. Maka insyaallah ketika orang memenuhi persyaratan ngadoa maka bakal dipasihan anak anu soleh. Doa orang tua itu pasti diijabah ketika memang memenuhi persyaratan. Diijabah anu memang urang teh hoyongna naonnya ka urang kali teh pasti diijabah. Tadi antawis doa heula gitu nya. Di antawis doa anu diajarkeun ku para guru supaya anak teh teu tantrum dina surat Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tadi antawisna doa eta ayat eta. Ku para guru ieu cenah lamun budak teh cenah adat-adatan wae. Ya gitulah tantrum lah gitunya. Maka sok sering bacakeun eta ayat eta. Insyaallah ku barokahna ayat eta murang kali teh hatena jadi leuleus siri leuleus. Ya awaskeun nya menurut para guru gitu nya ieu nya. Memang teh aya hadis ti Kanjeng Nabi baca ieu supaya anak teh tentram. Ngan berdasarkan istiqomah sareng penjajalan para guru gitu nya. Sareng ningali kana makna ayatna. Tah ayat ieu teh urang ngalap barokah tina ayat ieu sareng makna ayat ieu. Dan tos diuji ku para ulama gitu nya berdasarkan pengalaman masing-masing. Pami urang dawam we. Tiap hari, tiap pagi, tiap sore ngaoskeun ayat eta, tiupkeun kana cai doa. Ini doaan ku urang, mudah-mudahan anak sing bager sing saleh dipasikeun kanggo leueutna. Pami tiasa mah cuceuhkeun Bu. Cuceuhkeun. Di antawis carana teh sapertos kitu. Ya ieu ikhtiar ngadoana gitu nya ti para guru. Terus urang teh kedah yakin deh. Dina hadis riwayat Imam Bukhari, kanu yaquluna as-salahu minallahi wal adabu minal aba. Saur Imam Bukhari ngariwayatkeun hadis kieu. Para sahabat nyararios kieu, as-salahu minallahi wal adabu minal aba. Ari masalah kasolehan, kabageuran eta mah anugerah ti Gusti Allah. Anu jadi kewajiban orang tua mah ngadidikna. Jadi orang ulah berhenti ngadidik. Teruskeun didikan orang. Masalah murang kali nurut atanapi henteu soleh-soleh wae da eta mah kersani Gusti Allah hakikatna. Tapi urang ge memang peryogi ieu. Kedah terang aya faktor nu sanes teu. Nah, apakah aya pergaulan di luar anu mempengaruhi seperti kitu? Sahanya lingkungan rerencanganna sapertos kumaha atau dina gadget media sosial tuh nya. Anak lamun sering teuing naon teh main HP sejak awal gitu. Mungkin sisi emosi na teh nya, kepedulian terhadap orang lain teh jadi kurang. Jadi pamitiasa mah ulah sering teuing gitu nya. Ulah sering teuing, ulah lami teuing kana HP. Jadi engki nanti sangat individualis murang kali teh. Urang mah kebanyakan ngekiwari mah kana HP gitu nya. Kebanyakan. Nya teu sawios asal ulah sering teuing. Ulah sering teuing, ulah lami teuing. Jadi teh tetep nya tadi jawabannya kumaha urang menyikapina. Nya urang tetap laksanakan kewajiban urang mendidik, mengajarkan. Sareng tetap keyakinan mah anu nyolehkeun, anu ngabageurkeun Gusti Allah. Barijang urang ikhtiar batin ngadoakeun tetep ka murang kali di antawis doa anu dianjurkeun ku para guru dari surat Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Aoskeun we kana cai pi urang dileueut ku murang kali atanapi di usap-usap pas bobo teh ku urang. Atanapi nya pas bobo usap-usap bari ngaos eta lah. Gitu pengen tanya. Cekap tuh Bu. Yang mudah-mudahan murang kalina janten murang kali saleh bager pinter. Apa kunya? Ya begitu ya Mama, cukup. Jadi mungkin tidak ada yang salah dalam hal pendidikan yang Mama berikan dengan kelembutan, terus bertantang bukan berarti asal tantrum. Kemudian Mama juga ikutan tantrum bukan? Jadi tetap diperhatikan. Mungkin kurangnya dari doanya mungkin ya Ustaz ya.
Lebih dikencengin lagi doanya. Jadi di samping kita ikhtiar dengan mendidik anak, kemudian jangan lupa berdoa ya Mama. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Mama Alvino, bagaimana contoh dalam mendidik anak-anak ya seperti itu ya Pak Ustaz. Kunci sukses. Kunci suksesnya. Nah, para ulama juga terus dibahas nih. Jadi orang teh kieu. Dari antawisna tadi, orang teh kedah naon ngajarkeun hal-hal anu tadi anu dasar tadi terus ngadoakeun. Oke, orang teh kedah terang bakat anak teh di mana. Tuh. Ya. Jadi setelah anak mendapatkan pendidikan dasar-dasar agama, orang teh kedah terang bakat anak orang teh ka mana ieu. Teh ge penting, Bu. Sabab kadang orang teh maksakeun anak hayang asup pasantren, hayang jadi ustad. Tapi bakatna anak teh dina mekanik, dina masalah otomotif gitu nya, dina masalah otomotif. Sareng budak teh keukeuh hoyong kadinya kuat pisan bakatna kadinya. Di titah-titah masantren ge embung wae ku urang dipaksa. Akhirna naon? Pasantren teh bener. Nu penting mah kieu, dasar agama heula sing kuat. Terus tinggal bakatna. Bakat murang kali teh naon? Apakah di bidang keagamaan? Sok urang ge bakal kenal. Lamun urang memang memperhatikan murang kali, urang bakal terang bakat anak urang teh di mana. Ulah maksakeun bakat anu sanes bakatna. Tapi hal-hal anu wajib dilaksanakeun, hal-hal anu wajib diketahui ku anak eta kada diajarkeun. Khususnya masalah agama gitu ya. Eta kada diajarkeun. Terus hal-hal anu dasar diajarkeun, tinggal tabiatna watakna kumaha. Tuh tinggal kurang dijalurkeun. Oh anak teh ieu mah jigana bakal jadi polisi ieu, kurang sok dukung supaya bisa mencapainya bakatna, mengembangkan bakatna. Oh ieu mah ilmuwan, suka eksperimen atau naon gitu. Berantakin rumah. Sok bakatna masing-masing. Tapi orang teh bakatnya kan teu tiasa langsung menilai wah bakatna ti dieu. Tingali perkembanganna, Bu. Tinggalila perkembanganna. Mana nu paling dominan tah ku urang dikembangkeun, dibantu terus. Kadang aya nu multi talent deh. Tah ieu nu multi talent nu enak mah gitu nya. Serba bisa. Ngan urang teh riweuh, gitu. Riweuhna teh menyadiakeun sagala rupana. Karena ngagambar biasa gitu, bab kesenian, karena bab musik gitu. Masalah seni musik biasa, karena bab karena bidang-bidang sanes. Jadi urang teh kedah siap sayogi. Tapi pamit tiasanya yogeun sadayana tingali mana nu paling dominan. Tah eta kembangkeun di dinya. Insyaallah urang kalina bakal sukses. Sehingga urang teh sanes maksakeun kahayang urang jeung anak urang. Tah eta nu sering dilakukan ke orang tua. Anak jadi korban keinginan orang tua. Eta Bu. Sakali deui, memang dasar-dasar agama penting. Kudu eta mah kudu diajarkeun. Tos terang karena dasar-dasar agama, kewajiban-kewajiban anu kedah dilaksanakeun, kembangkeun bakatna. Kembangkeun bakat. Dan teu sadayana jalmi teh kudu jadi ulama, kudu jadi ustad gitu. Sapali jalmi kudu aya anu tiasa masalah kelistrikan fardu kifayah eta teh Bu. Apal kana masalah listrik, apal masalah kana perairan. Eta teh apal masalah kedokteran. Eta teh fardu kifayah. Teu nya. Masalah keamanan. Fardu kifayah kene. Janten urang kedah terang bakatna, terus cara mengelola emosi di depan anak. Ya urang kedah sadar bahwa lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis akan lebih baik tumbuh kembangnya daripada anak yang hidup di lingkungan keluarga yang acak-acakan, broken home. Urang kedah sadar kadinya, lamun di keluarga di rumah wae tidak bisa mendapatkan ketenangan, anak mungkin mencari ketenangan di luar. Oh bahayanya tuh gitu. Ari di luar, orang teh tiasa mengawasi pul. Di luar teh nanaonan wae. Mantak orang teh imut ka dinya. Oh, mantak saur para guru pas rek kawin kade masalah ulah nepi ka betus ka kolot. Ya kan sepuh para guru gitu. Lamun orang kawin ye nya masalah naon wae, masalah gitu nya ulah nepi betus ka kolot kami toha. Sok selesaikeun berdua. Ulah update status
masalah keluarga ya, masalah keluarga teh ulah. Begitupun ketika orang punya ke anak, orang oke lah nuju pas saya sareng salaki gitunya. Tapi anak teh ulah sampai apaleun. Urang pas yo meuni gitunya. Pas saya dihareupeun anak teh itu contoh yang tidak baik. Urang teh jadi sanaon teh supaya orang biasa mengendalikan emosi, orang kedah apal bahwa ieu teh mempengaruhi karena kepribadian anak, karena tumbuh kembang anak. Kembali deui lamun urang hayang tumbuh anakna baik, orang kedah tiasa ngejaga ieu gitunya. Ulah sampai emosi. Cukup Mama Albina. Jadi kunci sukses dalam mendidik anak itu Mama di samping nilai agamanya juga kita mengenali potensi dalam diri anak. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Ade Costa yang mengenai OB. Ini sepele tetapi padahal memang ini yang Mama penting sekali harus kita ketahui. Ari murang kali nya murang nya nulawan jenis kan gitu nya. Belum balik gitu. Sata ajan tamis. Ari tamis kan tos hideng. Ari tos hideng mah tos tiasa obeh nyalira. Tos tiasa tuang nyalira, eta mah pieu orang nyalira. Tah sata ajan hideng ayeuna rata-rata anak dia bisa obeh umur sabaraha tahun. Obeh ku nyalira. Idealnya 5 sampai 5 tuh nya. Di usia 5 tahun tos bener-bener tiasa obeh. Tapi salaresna mah pamiku urang dibiasakeun belajar mandiri di usia 3 tahun kita terus tiasa itu teh. Tak sebisa mungkin sate acan usia 5 tahun lah paling mentok gitu nya. Paling mentok. Tetapi pamitos tiasa obeh ku nyalira mah ya, si orang tua anu lawan jenis ulah ngobehan. Pamitos tiasa obeh ku nyalira. Pamit acan tiasa obeh ku nyalira menurut pandangan mazhab Syafi'i teu sawias teu naon-naon bari wuduna batal. Lamun urang gaduh wudu. Lamun urang teh gaduh wudu ye ngobehan anak lalaki ya wuduna batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i nya seseorang diurang kan ngayakeun Imam Syafi'i batal. Kecuali nganggo sarung tangan. Sate acan hideng mah dinya sate acan hideng mah teu sawios dihampura. Ngan kieu lamun aya ibuna tiasa ngobehan anakna awewe ku ibuna heula. Kecuali lamun ibuna teu tiasa ngobehan. Nya kesakit. Ibuna teh teu tiasa ngobehan maka teu sawios ku bapakna. Pami bapakna ye anak lalaki satiasa mungkin ku bapakna, pami bapakna teu tiasa ulah nembe ka ibuna. Kitu nya. Nya teu sawios sate acan hideng mah Bu. Sate acan hideng mah. Sanes teh acan balik sate acan hideng. Usia tamzi katanya jadi usia ada masih boleh diobehin 4 tahun. Jadi nya batasan teh saur sapali ulama hideng atau tamis teh tos tiasa mam nyalira, tos tiasa obeh ku nyalira, tah eta tos kalebet tamis. Eta tos tiasa obeh nyalira teh can, bami tos tiasa obeh. Ya nanti juga insya Allah ya di sekolah juga diajarkan toilet training juga ya beberapa seperti itu. Baik, terakhir Pak Ustaz ini dari moderator pertanyaannya. Ditutup sama pertanyaannya dari Bu ya. Solusi ketika kita tidak mampu memberikan ilmu atau pendidikan secara penuh kepada anak, bagaimana Pak Ustaz solusinya? Ya, kan memang kewajiban pertama kanggo orang tua. Tapi sebenarnya orang itu tiasa mengajarkan secara penuh, maka orang dititipkan kanu tiasa. Nah, pentingnya memilih guru khususnya di bidang agama Bu ya. Di bidang agama saur Imam Abu Hanifah orang milihan guru teh kedah ku al-a'lam, al-awra, al-asan. Pamitia sama. Anu leuwih pinter, alim dina masalah agamana, ilmu agamana bener-bener menguasai. Ya, sanes kaleng-kaleng lah gitunya. Teras leuwih waro, leuwih apik gitu. Leuwih apik dina masalah menjaga naon teh dirina, kehormatanana lebih apik daripada guru-guru nu sanes gitu.
Ieu cara ngayekeun guru. Terus al-asan, pami aya nu langkung sepuh. Pami teh aya nu langkung sepuh, nya tadi dua kategori tadi tah. Paling alim sareng paling apik. Ari anu sepuh mah eta mah naon namanya tiasa ditawar gitu. Opsional. Tanya memang kan ayeuna teh urang teh janten bingung gitu nya. Di zaman kiwari seueur berita-berita pesantren-pesantren anu gitu kan ya. Urang teh jadi bingung. Urang teh hayang anak teh pinter agama, tapi bingung masantrenkeunna palaur. Jadi ulah sagawayah teh gitu kedah hati-hati. Kedah hati-hati itu sebatas gitu. Ya memang kami orang tadi kewajiban awal ngadidikna ke orang tua kami teu tiasa nya tadi kanu sanes ngan pilihan heula. Milihan guru jeung anak urang teh pilihan heula. Kudu anu lebih alim, lebih apik, sareng lebih tua. Kami teh aya nu lebih tua nya tadi ulah sampai lepas mah tadi leuwih alim sareng leuwih apik. Kayak gitu kan? Ya. Cukup Pak Ustaz. Jadi ketika kita tidak diberikan kemampuan untuk memberikan pendidikan secara penuh terhadap anak, jadi solusinya tadi kita mencari lembaga atau mencari guru, ustadz yang tentunya ada kriterianya Mama tadi yang disebutkan ya. Ini untukku juga ini berbekal untuk dirimu sendiri dalam memilih lembaga tentunya. Jadi kita lihat dulu tenaga pendidiknya, dikatakan seperti itu. Satu yang alim tentunya, kemudian yang warok dan alasan yang sepuh. Cukup ya Mama ya. Jadi Pak Ustaz langsung ditutup aja cara ini sama doa. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأسهارنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وأصحابنا ومشايخنا وعلمائنا وتلاميذنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والعمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.